ieu. Tak guyur ku eta tah jelema kitu. Erek naon sia? Kang. Kang, ada Kang. Mana sareng Combro? Nah, dah. Ieu ge asa film oh di Combro teh. Sugan teh Aya cuma anu teh sareng geuningan. Nah, ya naon? Eta motor HP teh ditambah kamari teh. Can nguihkeun. Mau pernah gitu. Nah, dah. Heuh, bege cinta luak leut ka saeueuh si Combro teh. Pernah Kang? Nya tan teu bege sugan teh Jumatan bawa leut ka saeueuh. Di mana? Orang aya kitu motor HP beli ical mah. Nah, naikkan motor, kanyakan motor. Alah, sing teh euy. Euy sawengi teh dijajabkeun gitu, namut kamari. Nah, Di mana tuh Kang Hiwa? Jajab apa? teuing teu apal. Di mana? Teu apal nah kumaha atuh bisa kajeblosan gitu. Ya, kamari teh namut. Nyaros nama cenah malami. Arepek teh sawengi teh euy, nya teh dijajab teh dieuwihkeun deui. Itu teh mah lain tuh, lami, atunya meureun lami Percaya teh ka si Combro atuh di dinya. Ya sing diical tau sing dipuntulan dijual, eta mah dijual, ban dijual Combro mah. Aduh, kumaha nya? Kamari panggih jeung aing ku aing mau dibejakeun panggih. Antep cenah amekeun. Kang di mana Kang nya? Kang ke mana Kang? Naon? Kumaha mun cilaka? Pang itu jeung Mang Combro teh. Teuing, Combro teu apal. Adi ditanya Kang Teu apal. Kang ngobrol ka Mang Combro nya. Teu apal. Apa nanti ngajikeun gitu. Teu kumaha maneh we? Bah, tuan, bah. Teu apal. Bah. Lu panggilkeun si Combro. Mungah, Bah, urang orang ieu. teu bisa. Nama anda Soalnya tuh. bah bisa. Yang dijual urang mah. Ya, Ayo. makanya. Ya, sama ini dagang gitu. Ya gitu we. Dagang cimong gitu ya. Bak ieu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si bapak aya? Henteu, Teu naon? teu aya. Ka mana? Duka, Duka. Ka mana atuh cing bener? Apal teu? henteu. Oh. Nya atuh kan bayarin teu mah. Nuhun nya Jang. Ya, Wah, itu ka kebon eta, pun cabe. Yuk, meureun euy. Aya. Ai. Bang Badang. Pusing ini yang ngajel mah hirup mah. Ini balik lah ke kebun heula anu. Aduh diteuing motorna, teuing gimana eueuh. Berat motor si bodong teh. Aduh, ini motor Gusti nu agung. Mana nyari tangkrak si bodang ya aing dek mulangkeun motor Ara rese ge ya aing. Paduli ting kedeui anan. Woi. Bengkelan di dia biar bensin. Naon teh? Beak bensinna. Heeh. Kurang bensinna. Ya, Beda ya. kurang bensinna atuh. Asli. Dorong. Kalau tuh. Itu aturan yang gugur yang si Mang Combro.
euy. Oh yang bensin. Di bensin ku si Bodang ge mah. Ayah, namun tidak mau. Hiji we nya, si Bah. Comro. Oh, Hiji we, Bah. Yuk sian. Ku abi we nya ning nya. baik ah. Bisa ya, Bah. Orang kita. Bisa tuh. Tuh nya. Buru-buru kaburu. Yuk bisa kaburu jual. Dijual. Muang. Paling digadekeun jelema kitu mah. Saudara teh. Ah, iya mah kepak aku dulu tendangan si Comro ieu mah. Can panggil mah. Ya, di bensin mungkin. Namanya tehnya. Dulu. Ibah. Aduh. Mana tuh gitu ya, urut bensin. Urut bensin dia 20. Pan kumane ya, kesan bensinnya? Oh, harus dibayar kurang. Kumaha jadi urang ngegeutian? Oh. 20. Anjing mahal teh kan biasa 15.000 bensin. Kan 15.000 bensin mah. 20 ya mah, tapi mah 20 mahal. Nah, jadi aing rugi ya teh anjing. Mah. Orang gua deui duitna. Aing gak salah ieu anjing kumane mah. Murah tuh keburu Ya dia. aing ngegentian nya kudu neangan, nya kudu nganter. Ayo, Ayo, keburu. yuk teangan ke sorangan ah. Ayo atuh buru bah. Ayo kumaha teangan ke sorangan. Ayo juga atuh. Oh. Nah, mau dirasa. Ayo ini tinggal kan jauh-jauh. Nah, tuh lila. Kumaha di rumah teh. Wah, mana euy? Tadi ieu, Bah. Apa tuh jalan ge? Geus saya ka imahna tuh. Ayo atuh ka kebona nya. Ka imahna. Oh, ayo. Alah. Euy. Alah. Oh. Motor lagi kain gitu ya, ka imahna, ka imahna. Ya mal dihanap, Bah. Hah? Di situ meureun di sana di Jagong. Wah, nang teh berbak. Iya. Bro. Comro. Mau dihanap gitu. Tahu gitu. Tuh tanyakan tuh kasih Mang Lebay tuh. Comro. Tuh tanyakan si Mang Lebay, tanyakan. Nah. Tanyakan ke si Mang Lebay tuh. Oh, kasih mang itu. Mang. Woi, Si Comro ka dieu teh. oh, wah cenah ningali poe ayeuna mah cenah ka dieu. Tuh, da cek aing ge kita ka imahna, cek aing oge. Tah mun basa mangkukna ngili ka jagong ka dieu. Mangkukna mah aya katingali teuing ayeuna mah. Oh, siap nun. Orang tanyakeun tuh aya kolot di ditunya. Pan meungeus ku aing beuh tanyakeun. Kalau nungguan mah di dieu apa Mas kedeung. Bisi capek. Astagfirullahaladzim. Mananya? Apa duit teuing antep ah. Nah, ari si Bodeng bonge teh dibeakeun ku sorangan. Padahal teh ngantap sia makaning Mang Lebay mah gede adat. Moal teu rungsing nyingeurepan si Bodeng antep. Punten Kang. Mangga aja. Terusnya Mun. Dupi ningalan si Mang Comro. Oh, wah tadi nu teh kadeh ya gorokan aing ka dieu. Paling mana? Lain paling mana teu aya tadi ge gorowokan pan aing teh tadi teh. Si koplok tadi aing geus gorowokan aya nu nanyakeun si Comro na teh kadengereun kitu tah koplok teh manusia teh teh. Liwar-liwar teuing. Jejawira bonge kitu teh manusia teh. Teu beunang di bejaan babal. Iya. Bah. Cakang itu galak. Heudah ngarah naon make jeung jor-joran ka ditu pan geus teh dijawab teu nempo.
Ditanya teh kalah ngamek. Jujur. Mana si Mang Comronya? Aduh, Saya udah kumaha enak. Cak aing kita ka imahna tadi itu beun dah. di imahnya. Ayo tuh, Ayo kemana? ka imahna. Hoream urang ka sawah aing gurit. Marap domba sanaon. Orang mulai. Lapor ya model motornya. Eta mah jika nama dijual motor mah. Kumaha nya ih. Aku aing kebeneran. Nangis Supaya- aing motor Nafsu kayu comro. karek nangisikeun teh aduh. Kemana? Yo. Motor mah jika nama dijual ku si comro mah. Dijual. Heeh. Nya orangnya curiga pasti jual. Da kamari ge urang nempo rungkak-ringkak teuing ka banar motor, teuing Allahu alamnya. Heeh. Di mana, Bah? Di jalan. Anjing paling meureun teu balik ayeuna teh nya. Mis Kabur, mis meureun. 2 poe. Karek 2 poe jeung ayeuna. Dijual eta mah dek yakin motor eta mah. Anjing ku aing mun kapanggih engke mun panggih singkokeun. Aing kieu oge da. Pokona mah lamun panggih. Pokona lamun panggih lamun ngomong alasan naon-naon si comro totogeun we tuman jelema kitu mah. Tuh anjing euy gede awakna. Kembae totogeun ke ku di dieu dibantuan mun panggih mah. Bener. Urang teangan deui we pokona jeung di dieu. Abahnya Siap lah. aing Kesopetan kesopetan aing. Anjing sekalian ku aing tempo ku aing bantuan totogeun sia. Poe. Kalem pokona mun panggih jeung dieu ayo lah pokona diantar ku dieu ka mana? Ya. Dieu ka mana na? Mangkai mana we heula. Ayo urang teangan. Tapi kalau capek di ulas kadang tuh lah nya. Siap atuh. Ini kasih kelas dagong di dia. Jangan ajar deh. Naonnya redang deh. Saku hantu ini ngan si bodong si kurang ajar. Siar kayu mana eueuh? Bon cabe eueuh. Ya ka kebon heula mending lah. Totogeun sekalian panggih mah sama basa-basi. Geuning aya di dieu si bodong teh. Tah, ieu geuningan. Geuning iya di teteangan. Aing mah ka mana? Di teteangan. Ah, teuing ah. Di teteangan. Di naon mana Neangan di kamari. Totogeun nu kieu mah tuman totogeun. Kumaha teu ieu? Totogeun. Masih eta ngadenge ka urang henteu. Ieu motor. Orang neangan motor di kamana kan motor Iya, dijual. aya motor mah. Tong didenge, totogeun. Ini jabat tenawan duit, ay. Iya, motor mah, aya. Aing neangan tah tadi pot capek tah ieu. Tuh, sarua orang ngeneangan. Si Abah. Orang ngeneangan. Coba dikeun mana motor dijual? Aya Duitna motor. ka dikeun, Yuk duitna. heula. Lamun Dijual, totogeun. Dijual nya Bahnya. Naon ai mana jeung dijual? Dijual, meureun Tuh, si totogeun. Abah dijual. Aing teh boga duit. Tadi Tuh, rek naon? Iya motor mah iya. Tak guyur ku eta tah, jelema kitu. Rek naon sia? Yan, meureun ieu mah. Astagfirullahaladzim. Ya, Astagfirullah. Iya, motor urang. Iya motor mah iya. Iya sia. Buyar sekalian. Astagfirullah. Iya bodang iya, motor mah iya. ya. Asya. Ampun, Aisyah. euy. Teuing goblok. Bah, kumaha bah ieu? Geus teuing aing.